Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh ka Nyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Muja ka Siluman. Ayeuna kantun bagean anu ka 8 pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong ti kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Muja ka Siluman bagean anu ka 8. Kumaha salajengna? Sorot cekopina, betot simbutna, parasamakna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana caturkeun pabebeurang sanggeus rengse sarapan Jang Ardan pamitan kaneng lira, manehna nyarita arek ngilikan heula imahna sakalian rek ngaroris dagangan jeung ngontrol usaha transportasina. Ngahaja ari giliran ka imah nama neng lira teu pernah dibawa ku sabab sieun katohian atawa kaambeueun ku Prabu Singkil. Komo ieu kemis isuk teh bagian mere jatah kamar ka dirina, tangtuna bakal pibahayaeun mun seug neng lira nepi ka miluma. Singkatna carita, Jang Ardan poe harita geus nepi ka gedongna kalayan disambut ku 2 urang satpam jeung saurang pembantuna. Wilujeng sianggan kumaha damang, cek 2 urang satpam meh hampir bareng ngabagiakeun juraganana. Cager Kang, kumaha samulin akang sarehat di dieu? Alhamdulillah gan sae awak mah, tapi nya kitu si dompet mah kirang sehat ya teh gan kempes wae. Oh gitu, teu aneh atuh eta mah. Yeuh, ku uing tah di eusiannya meh cager tah dompet teh. Yeuh, ceuk Jang Ardan anu memang berehan ari sifat aslina mah da keheuleun soteh ka Juragan Ilham kedah bareto kungsi nganyerikeun hatena. Harita 2 urang satpam diberi duit 1 juta ewang dijejelkeun kana pesakna masing-masing. Duh, alhamdulillah gan
hatur nuhun pisan ieu hatur nuhun kana kasayanana pamugi agan dipanjangkeun yuswagan kitu cek dua urang satpam bari suraseuri sugema pisan nya tukang sami-sami sok sing jarong jonnya kuring ere ka jero heula mangga gan mangga siap-siap wilujeng lalason gan tembal dua urang satpamna geus kitu mah Jang Ardan terus muru ka jero imahna sanggeus nitah markirkeun heula mobilna ka salah saurang satpamna angin karasana pating hiliwir seger mapai-mapai pori-pori kulit ngusapan sakujur raga anu keur ngabebengkang naluhur sopa mewah nu aya di jero rohangan anu pinuh ku kamegahan panon Jang Ardan anteng netep lalangit palapon sedangkeun hatena mah ngarasa kesepian da puguh ngan sorangan pikiranana kumalayang kaditu kadieu nyawang kamangsa katukang waktu imahna masih keneh reod kagambar jelasna ingetanana waktu indung bapana keur bingung kulantaran geus aya kana samingguna can kabeuli beas atawa eueuh buburuhaneun sedangkeun kabutuhan pikeun sakalieun dahar oge belaan ngadaharan kulub sampe pameret ti adi emana teu karasa tina juru panona ngalembereh cimata kasedih kaperih jeung kana langsaan rasa kaduhung anu sagede gunung ngadadak rosa minduhan jero dada dumeh indung bapana teu bisa ngasaan milikna ayeuna mun bisa diputer deui mah na pikiranana kajeun hirup basajan oge asal halal nu penting bisa ngariung pulung jeung dua kolotna sabot keur ngalamun kitu Jang Ardan ngadadak ngorejat waktu aya anu ngagolombrang di jero kamar khususna golombrang korejat beuh na aya naonnya kapan karek oge isuk malam Jumaah Kaliwon mah piraku Sang Prabu Paueun mah ayeuna geus datang teu ningali jadwal kitu cek Jang Ardan ngomong sorangan bari ngilikan ka jero kamar khususna tapi nalika geus diilikan nyatana mah eueuhna naon sanggeus mastikeun yen di kamar khususna eueuh anu nyurigakeun Jang Ardan langsung keluar ti gedongna anu maksudna mah rek ngontrol salah sahiji perusahaan transportasi kapul mobil elep anu aya di Cikalong Kidul kajabati eta Jang Ardan rek sakalian meuli umbo rampe pikeun isuk malam Jumaah Kaliwon nyambut kadatangan Prabu Singkil ti Nagri Siluman geuleuyeung ngageuleuyeungna mobil Jeep Rubicon keluar ti pakarangan gedong mewah nu numpakna saurang juragan ngora ti Cipaganti anu ginding ku sagala kamewahanana laju mobilna kebat ke arah Cikalong Kidulkeun sapapanjang jalan anu kaliwatan mun pareng-mareng papanggih atawa perwis jeung mobil sejen kabeh oge pada ajri jeung serab dume si Raja Kaya liwat kahadirana di mana wae ayeuna teu oleh jadi bahan catur jeung jadi bahan rebutan pikeun kaum hawa anu hayang paheula-heula dijadikeun garwana malah teu saeutik di antarana aya anu rela jadi selirna demi kanikmatan dunya anu ngan sakedeung rasa nikmatna dunya memang sakapeung mah aneh teu sacara waktu keur hirup malarat boro-boro jadi bahan rebutan dalah sakalieun neangan babaturan oge karasana hese beleke komo deui mun pamarang-marang nu sakitu legana oge sok ngadadak jadi ngaheurinan tapi bakal beda caritana nalika dunya geus aya dina keupelan leungeun
batur nu jauh oge sok ngadadak ngaraku dulur. Tetangga anu julid sok ngadadak saromea. Sakapeung mah Jang Ardan sok seri sorangan dumeh ngarasa lucu ku hukum dunya anu mindeng nganilai kana penampilan dohirna wungkul. Kira-kira setengah jam perjalanan Jang Ardan geus anjog ka tempat anu dituju. Kalayan bari dibagiakeun ku para karyawan, malah salah saurang di antarana aya nu maturan Jang Ardan muru asup ka jero kantor. Wilujeng sianggan kumaha damang, cek pamursid salaku bawahanana Jang Ardan anu dipercaya pikeun ngurus perusahaan transportasina. Sae Pak, alhamdulillah. Kumaha apa samulina? Sehat Bapak? Alhamdulillah pangestogan. Mangga atuh linggi kalaresan dan Neng Hera oge aya di lebet gan. Tembal pamursid bari ngajak ka jero kantor. Nu kabeneran di jerona aya Neng Hera anu jadi bendahara di pool mobil elep milik Jang Ardan. Geus kitu mah Jang Ardan langsung asup ka jero rohangan kantor. Nu saterusna diukna kursi direktur dibantuan ku pamursid anu diuk dibaturan ku pamursid anu diuk di hareupeunana, sedengkeun Neng Hera aya di sagigireun Jang Ardan. Neng Hera, kumaha kabarna? Betah damal di dieu? Tanya Jang Ardan bari imut ka bendaharana nu manis hideung santen. Alhamdulillah gan sae. Kantenan atuh ari betah mah. Jawab Neng Hera dibarung ku imut ngagelenyuk manipi karesepeun. Nya syukur atuh ari betah jeung sarehat mah. Mudah-mudahan we sarua jeung sehatna keuangan perusahaan. Al perkawis mobil kumaha Pak? Aya masalah atanapi henteu Pak? Alhamdulillah gan. Dugi ka wangkid ieu oge normal asena oge, teu aya kirang, teu aya nanaon Den. Nya. Abdi regreg atuh ari kitu mah. Mung wayahna we nya Pak. Ke kanggo sasi payun. Abdi prayogi anu damel ieu teh. Utamikeun pameget anu bujangan keneh. Da kanggo ditempatkeun di perusahaan bus anu enggal di Bandung. Bari ditempatkeun di bagian kontrol Pak. Oh, mangga gan, mangga. Siap. Ke atuh abdi bade milarian, gampilah. Da seueur milarian nu bari daramal mah gan. Nya, nuhun atuh nya sateu acan apa. Anu saterusna mah panginten abdi teh ieu moal tiasa salami ieu teh. Kumargi aya kapriyogian deui kanu sanes. Sok we atuh nya abdi mercantenkeun ieu perusahaan ka Bapak sareng ka Neng Hera. Sing tiasa we ngalolana, tapi pami aya kendala mah enggal-enggal we hubungi abdi nya Pak. Tutup Jang Ardan mungkas obrolanana. Nu saterusna mah Jang Ardan amitan ka sakabeh karyawana. Bari teu poho nyawer duit tip sangkan pagawena leuwih sarumangat deui giat dina barang gawe. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna poe Kemis pabebeurang Jang Ardan anu aya di imah mewahna nu aya di lembur Cipaganti keur diuk sorangan di sisi kolam renang. Di hareupeunana ngabanding na meja minuman-minuman soft drink. Teu poho bari ngaroko bodas kasadapna anu nyerebung hampir geus rek beak sabungkus. Sabenerna mah akur Jang Ardan jeung Ki Agus Jago oge sok nu bodas urudna teh ngan jakal beda seutik. Naon bedana? Jang Ardan mah roko nu bodasna sampurna amil, sedangkan ari Jang Agus mah bodasna RT jeung ples. Harita matana Jang Ardan anteng manco kana biruna cai kolam anu herang kokole nyayan katojo ku sinar surya anu tembus tina kanopi. Keur kitu uteukna anu ujug-ujug inget ka si Kohar jeung si Bakar.
anu mana dua orang eta jalma teh mangrupakeun preman bayaran Juragan Ilhan nu baheula kungsi nyiksa ka indung bapana. Sapada harita huntu Jang Ardan ngadadak disada pating kereket kekerot. Dampaleungeuna ngeupel ti papareket nahan amarah anu ujug-ujug ngabuncah. Kohar bakar. Geus waktuna aing kudu males kanyeri kasia preman Juragan Ilhan. Rasakeun sia ku aing bakal diparabkeun sia duaan ka Prabu Singkil. Kitu harita ngakeremetna Jang Ardan bari indit tina korsi. Anu maksudna marek nyiapkeun sagala kaperluan jang engke peuting pasamuan ngabagiakeun Prabu Singkil ti alam siluman. Para mitra sadayana kasugri kaum dangu sapertos nutos kauninga tiap datang malam Jumaah Kaliwon Jang Ardan ngabogaan kawajiban pikeun ngalayanan pamuas nafsu jungjunganana nyaeta Prabu Singkil si Raja Siluman Kajajaden. Kajadiana percis sareng malam Jumaah Kaliwon ayeuna di mana Jang Ardan geus mendekos sila di kamber pangantenna. Tapi samemehna mangga urang padar heula kayaan di pul mobil elepna anu aya di Cikalong Kidul. Jiga biasana tiap malam Jumaah mah sesuai jeung parentah Sang Juragan sakabeh armada elep anu jumlahna aya 500 na kurang leuwih tara aya nu jalan alias dikandangkeun heula. Duka naon ari maksudna mah da saurang oge eueun nyahoeun kana eta Rusia. Anu penting pikeun karyawan mah tinggal nurut beres urusan. Kabeneran peuting harita Jang Gani saurang pamuda anu pangawakanana sembada salaku pananggung jawab armada diparetahkeun jaga ku pamursid jeung ku opat baturna. Harita Jang Gani dibarengan ku opat baturna nyatana si Ocid, si Kampeng, si Kadol jeung si Darul keur garapleh di hiji ruangan kontrol bari ngaropi. Cid, Kampeng, wayana euy ngider heula ngontrol ka garasi. Ongkoh urang asa beda rasaan ieu teh yeuh. Parentah Jang Gani kadua baturna sangkan ngontrol jeung nuliana kasak kuriling eta kantor. Beda rarasan kumaha Jang, buah-buah rek aya balai merenya. Tembal si Ocid bari sayaga nyiapkeun pentunganana anu disoren kana cangkengkeun. Mudah-mudahan mah ulah aya nanaon. Nu matak sok gerak kontrol heula jeung maneh Kadol, Darul ngontrol euy ka garasi anu blawetan. Keun si Kampeng jeung si Ocid ka garasi nu belah kaler. Dar. Siap. Cek opat baturna mani kompak bari terus papencar kabeh wetan jeung kaler. Da puguh atuh garasi teh sakitu upluk aplakna. Da bubuhan mobilna oge mani loba hampir kana 500 na. Sanggeus opat baturna indit Jang Gani diuk sorangan bari teureun-eureun ngadawamkeun asma Gusti. Da bubuhan manehna mah kaluaran pasantren goreng-goreng oge. Jadi kana urusan agama nage bisa disebutkeun taat kajabat eta Jang Gani ngagem sabaraha ilmu kabatinan. Aya kana 5 menitna geus kaliwat. Di jero rohangan ujug-ujug selengseng kaambe bau minyak malati meni saujratna kaambe asa dideukeutkeun kana irung. Jang Gani gancang waspada kusabab perasaanana ngarasakeun jeung batina ngebrehkeun bakal kajadian anu aneh. Bener pisan tepati lila curelat sareletan katempo ngacurelat hiji kalangkang bodas sajurelat pisan katempo nembus panto kantor nu aya
seberangan ruang kontrol. Atuh Janggani gentak keluar bari rikat muda beretak raket blum panto kantor ngaredak muka jeung nutup ku sorangan. Atuh Janggani rada kaget oge, tapi najan kitu pikeun dirina mah teu ieu boga rasa kasieun. Harita Janggani langsung asup setengah ngetayep mariksa tihap ruangan jero kantor. Katayep 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 keur ngetayap kitu na atuh war wush sajurus angin anu cukup kuat datang ti tukang siat gilak. Gancang Janggani rikat ngagilek atuh golombrang si angin ngadon ngahancalo mari kaca nepi ka peupeus burantakan. Naon ieu sing inget dewek teu boga urusan jeung ilaing makhluk gaib. Aya naon ieu teh jol datang nyerang kieu aya naon ieu cek Janggani ngomong ka makhluk anu teu katenjo jirimna bari ningkatkeun kawaspadaanana. Sakedapan mah eueuh kajadian naon komo ari anu nembalan mah eueuh pisan. Tapi samenit kahareup kadenge di rohangan direktur sada sora pating gulusurna kursi jeung meja anu diseseret. Janggani gancang muru bari lalaunan ngintip tina liang kunci. Nah atuh pas diintip ari brede katenjo pisan kursi jeung meja geus patulayah jiga aya anu mindah-mindahkeun. Reke Janggani gentak mukakeun panto rada lalaunan dumeh panasaran. Tapi karek oge ngelol celegedeg di palebah kursi direktur jelas pisan katempo ku Janggani aya nu diuk nu kangan bari kayan buukna ngariwik sedangkeun harita di luar cungungu anjing bebaung meni melung. Hei setan ngantonjing sieunan ka aing sia kajaba lamun si laing hayang diusir secara paksa ku aing deuleu nyingkah sentak Janggani bari mapatkeun ilmu kabatinanana. Mangusa gede kawani oge ngilaing ha teu nyaho ilaing ka kaula meureunannya. Cek eta makhluk bari seuri ku sora anu ngirung. Aing teu paduli saha ilaing hei setan geura nyingkah sia nyingkah. Sentak Janggani dibarung ku ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup. Hus jeleng garabak si makhluk anu tetela Prabu Singkil rikat ngagajleng tapi bari gagarabagan ku sakujur awakna karasa panas anu luar biasa. lumayan manusia karasa panas geuning. Sanggeus ngomong kitu Prabu Singki langsung ngablesat nuju kaluarkeun liwat janela kenca laju ngapiur kebat kabeh kalerkeun. Hus ceblung cungungung kadenge deui anjing beki tarik babaungna sedangkan Janggani rikat luncat bari ngudag culung harita Janggani lompat ngudag keluar caturkeun di garasi belah kaler harita si Ocit jeung si Kampeng keur nguriling leumpang bari sakali-kali ngacong-ngacongkeun lampu senter kana sela-sela mobil anu poek. Jit ari ente kumaha rasan euy ari dewek mah ieu teh taraning asa maruring kaki bulu-puluk euy tanya si Kampeng ka si Ocit anu keur tonggoy we nyorotan ka jajalaneun.
Ilahi mah borangan geuning peng. Dari dewek mah biasa we. Tapi keula kita cik dengi kendah tata dengi kendah. Sadaya sora anu ceurik euy, palebah mobil anu keur diturunkeun mesinna euy tuh. Di mobil anu keur omean tuh. Atuh sapada harita kaayaan jadi ngadadak tegang jeung geueuman. Nu tadina si Ocit kasebutna ludeungan ge ayeuna mah ngadadak melempem ciut kawanina barang ngadenge sora anu ngabangingik jiga anu kanyanyarian. Cicit. Ayo gancang urang balik we euy, urang balik ka ruang kontrol. Ih, moal salah euy. Kunti jigana eta mah, kunti. Cek si Kampeng anu haros hos bakat ku sieun jaba bari ti papareket muntang kana dengan si Ocit. Ari ente kumaha sih teh? Pan urang teh keur jaga jaba digaji gede ieu ku juragan Ardan teh. Hayu ilikan heula bisi rampok anu ngahajan jeung sieuna deuleu. Ke urang malah kamalingan ke dipecat beureun ku juragan. Ayo pariksa. Kapaksa. Najan bari jeung norok tok tuur si Kampeng nuturkeun ka si Ocit. Bari ngatayep ka palebah sora nu aya di jero mobil omeaneun. Sora nu ceurik beuki jelas kadengena ti palebah hareup percis deukeut jok supir. Reg harita si Ocit ngararandeg nya kitu deui si Kampeng nu aya tukangeunana eureun. Duanana malipir kana sesela mobil anu tepati jauh ti tempat sumber suara anu keur ceurik. Peng cik sidik euy ku ente euy. Ti dieu sugan jelas ieu ti dieu. Cek si Ocit bari ngagintak leungeun si Kampeng kabeh hareup. Sedengkeun harita anu cerik teh ngadadak krepeh. Tapi najan kitu saluhureun suhunan garasi mah sora manuk tuweuh teureun eureun di sada. Ku sorangan we atuh Cid. Sakalian anu aya di hareup Cid. Tembal si Kampeng bari tetep gugup ngomongna. Ih, ari ente puguh aing mah teu nempo. Susugunan we atuh ku ente mah bisa katempo deuleu. Sok intip. Si Ocit ngomongna radang ngagas bari morotot ka si Kampeng. Dumeh manehna mah borangan pisan. Atuh daek teu daek si Kampeng maju sanajan bari kokompodan. Sedengkeun si Ocit nyorotkeun lampu senterna ngepas ka bagian hareup mobil tepatna pas setirna. Nah atuh karek oge si Kampeng ngalengkah ari reket pantau mobil anu hareup muka ku sorangan ti barung ku ngalayangna hiji jirim nuju kaluhurkeun. Hus ceblung rieg. Sapada harita mobil ngarieg tarik pisan. Kajaba teh eta sora nu ceurik kadenge deui bari ngomong inghak-inghakan. Ardan, tega maneh kama mama hirup ripuh cuk, hirup di negara siluman, digawekeun teu meunang heureuh jaba disiksa. Tega maneh Ardan. Harita si Kampeng calawak bakat ku soak matana burial buncelik waktu nenjo cirim awewe kolot keur ucangan naluhur mobil. Sedengkeun si Ocit saruana manehna oge jadi milu sieun. Leheungna si Ocit mah kaburu balik badan tuluy ti buburanjat lumpat. Ngan hanjakal teu nempo tincakeun akibatna sukuna ti karijet kana tambang. Atuh bretek krak kudu brak. Aduh. Si Ocit labuh nangkuban. Junet, Jurik, tolong, udah dewa. Harita si Kampeng ngagorowok.
tapi salah ngomong nu tadi narek ngucap juri kalakah Juned. Kalayan teu anta parah deui, si Kampeng langsung nyokot lengkah 1000. Tapi kap leungeunna karasa anu nyekal pageuh pisan bari jeung karasa tiis. Atuh bisa dibayangkeun kumaha kolapna si Kampeng. Harita manehna abrug-abrugan bari gogorobokan. Ampun, juri, ampun, tolong. Sabot keur kitu kadenge sora Janggani anu nyentak, peng, Kampeng. Sing eling teh ye, sing eling. Ye. Muji ka bener. Ieu mah aing Gani deuleu. Ye, sadar. Sing horeng pamiarsa anu nyekelan leungeun si Kampeng teh tetela Janggani anu keur ngudag Prabu Singkil anu kabur ti ruangan kantor nuju kabeh kalerkeun tepatna ka garasi anu keur dikontrol ku si Ocid jeung si Kampeng. Ngendek saparapat jamna si Kampeng jeung si Ocid karek sadar. Sanggeus yakin nu aya hareupeunana Janggani. Gancang si Ocid langsung nyarita. Aduh Jang, asa kakaraeun geuning. Ya di garasi aya dedemit mah sudi teuing papangina oge deui aing mah. Bener Cid euy. Komu anu ngadatangan urang mah ka ruang kontrol meuni galak. Malaman nepi ka gelut heula jeung kuring. Tapi alhamdulillah manehna kabur. Kabeneran kaburna teh ka arah dieukeun ye. Ari maneh duaan nempo naon kitu. Pugu Jang, aya nu ceurik tadi teh di dinya tah dina mobil anu keur diomean anu mesinna diturunkeun. Malah mah nembongan sagala ucang-ucangan tah di luhur mobilna tah. Tempas si Kampeng bari bibiri gidigan. Bener-bener aya nu teu beres ieu mah ye. Nya geus atuh. Hayu, ayeuna mah urang kumpul deui di ruangan kontrol euy. Ceuk Janggani mungkas omonganana bari tiluanana terus ngalaleos. Tapi karek oge ngaleos menang salengkah 2 lengkah. Nah atuh ari ujug-ujug gaya bag. Uluh. Waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.